Enjing murid-murid kelas 5. Today we learn pola kalimah or sentences pattern part 2. By the end of the lesson, students should be able to write sentences according to the word order rules or syntax. Pola kalimah Sunda. Pola kalimah Sunda nyaeta aya jejer atau subjek, caritaan atau predicate, dan object or object in English. Contoh kalimah Sunda: Rifai meuli gedang. Di dieu Rifai jejer, meuli nyaeta caritaan, gedang nyaeta objek. Rifai meuli gedang. Bahasa Inggrisna nyaeta Rifai buys a papaya. Nyusun kalimah. Susun kecap dihandap ieu jadi kalimah. Contoh kahiji, gugah subuh sok abdi. In English, I usually get up at dawn. I is a subject or jejer. I bahasa Sundana abdi. And then at dawn is the object. At dawn bahasa Sundana nyaeta subuh. Sok gugah nyaeta get up. Kalimah Sundana nyaeta abdi sok gugah subuh. Contoh kedua, waos Felicia ngosok. In English, Felicia brushes her teeth. Felicia as a subject atau jejer. Teeth as an object. Bahasa Sundana nyaeta waos. Ngosok nyaeta caritaan. Kalimah Sundana nyaeta Felicia ngosok waos. Nyusun kalimah. Pek digawe seperti contoh. Kahiji, kembang Syifa nyeboran. In English, Syifa waters the flowers. Syifa as a subject or jejer, waters is a predicate or verb or caritaan, and the flower is the object. Syifa jejer, flower object. Flower bahasa Sundana nyaeta kembang. Kalimah Sundana nyaeta Syifa nyeboran kembang. Kedua, ulin, kucing, berit, jeng. In English, a cat is playing with a mouse. A cat is a subject or jejer, bahasa Sundana uci. A mouse is an object, bahasa Sundana berit. Kalimah Sundana nyaeta kucing, ulin, jeung berit. Ketika katilu nyaeta resep Nuwa sato miara. English, Nuwa likes keeping pets or animals. Nuwa nyaeta jejer di dieu. Animal bahasa Sundana nyaeta sato. So animal is an object. Kalimah Sundana nyaeta Nuwa resep miara sato. Kaopat, ulin keur langlayangan barudak. In English, the children are playing kites. The
Children is a subject atau jejer. Kites is an object. The children bahasa Sundana nyaeta barudak. Kites bahasa Sundana nyaeta langlayangan. Are playing is a predicate or a verb. Bahasa Sundana nyaeta caritaan. Keulin bahasa Sundana. Kalimat Sundana nyaeta barudak keur ulin langlayangan. Kalimat keur barudak buku maca. In English, the students are reading books. Okay. The student is a subject atau jejer, bahasa Sundana barudak. Book is an object. Kalimat Sundana nyaeta barudak keur maca buku. Kagenep indit Dio sakola ka isuk-isuk. In English, Dio goes to school in the morning. Dio is a subject atau jejer. Okay. Goes is a verb or a predicate. Bahasa Sundana caritaan. Goes bahasa Sundana nyaeta indit. Kalimat lengkapna nyaeta kalimat Sunda Dio indit ka sakola isuk-isuk. Katujuh tiasa abdi isuk-isuk ibak. In English, I usually take a bath in the morning. Okay, I is a subject atau jejer, bahasa Sundana abdi. In the morning, ya. In the morning bahasa Sundana isuk-isuk. Take a bath, bahasa Sundana ibak. Take a bath is a predicate or a verb. It is in bahasa Sunda caritaan. Kalimat Sundana nyaeta abdi tiasa ibak isuk-isuk. Kesimpulanana, pola kalimat Sunda nggunakeun nyaeta J, C, O. J nyaeta jejer, C caritaan, O objek. Thank you very much. See you later. Bye.